ya Rob Gusti Maha Uninga abdi teh hirup susah teh lain lalagaan susah Gusti ieu mah hayang rada jembar we hirup teh lantaran kuarima anak 3 dek 4 teh ieu menyanggakeun ka Gusti abdi teh supaya jala lembar jang ibadah ka Gusti maksudna sapeting 2 peting 3 peting ke 7 peting diijabah eta doa keur meujeun ngadoa ya Allah ya Rabbi leungeun ieu jeung leungeun ieu didatangan mutiara indah jasa boja lagi kaget Masya Allah inten pohar langsung datang ka pamajikan anda bari seserian naon Kak ngadoa diijabah ku Gusti Allah naon tah ieu langsung dibikin ke pamajikan sok jual jangan kebutuhan pamajikan tipe-tipe kene geus ngomong bae detik ieu menit ieu jam ieu poe ieu urang teh bisa robah hirup nu tadina susah jadi sugih nu tadina urang kitu sangsara bakal jadi senang geus kuku rek dijual isuk langsung ke pasar tawarkeun begitu ditawarkeun wabeh tukang emas kabeh tukang batu godeg kabeh jeung eueuh nu daek meuli lantaran ku bagus-bagusna eueuh nu bisa ngaduitan aya ge salah saurang kieu beneng beuh deuk hayang-hayang amat mah ieu mah maning disemplekeun bae sebab lamun sagede kitu saha nu bisa ngaduitan ieu mah ku hebat-hebat teh jeung bagus-bagusna diteropong make alat teh geus ieu bang geus nomor 1 bae mun disonghekeun mah kitu tek tah dijual saparapatna bisalah kaduitan akhirna manehanana musyawarah jeung salakina seperti eta ku bagus-bagusna geus atuh kumaha isuk we peutingna ngimpi nyana begitu ngimpi kiamat langsung sorga neraka nyana diajak ka sorga begitu diajak ka sorga neuleuh bangunan 2 indah jasa bagus dah pohar sorga tuh ulah dibayangkeun lamun di sorga aya bangunan mewah bangunan indah kemudian kurang dibayangkeun wah ieu pasti batana ti Cisoka ulah begitu bata Cisoka masal kehujanan bae jadi taneuh deui kumaha semen dan lain wah ieu serba mewah nanya ke malaikat ai ieu bangunan jang saha ieu sabenerna nurutkeun kitu tulisanna nama ieu bangunan teh jang anjeun jang kula Masya Allah haju kula menang teu kuari hayang asup ka jero meunang sok kula dek asup kula ka jero di deuleuan eta kamar-kamarna sakumaha dina Al-Qur'an teh be dina Al-Qur'an teh pan aya bahasa wa masakin thayyibah tempat-tempat anu bararagus Masya Allah korenganan di surga teh urang hese ngabayangkeunana nafsiran ayat eta besak itu tah lantaran bangunanana hektaran di samping hektaran kamarna ge meureun ribuan satu kamarna bae hiji kamar bae panjang mun dicaritakeun eta tafsiran eta ieu mah sakamarna bae sakamarna aya 70 dipan 70 dipan sakamarna dieusian hiji dipan ku awewe hiji Masya Allah ulah ngabayangkeun awewe urang gorda awewe urang curug ulah sebab curug masak kitu geulis teh mun dibukaan pitak makan aya bae pitak aya doton aya ieu mah 10 Masya Allah sakamar 70 dipan 70 awewe ieu karim anu dibayangkeun ku urang moal aya cedaan moal aya pitakan geus pokona mah lamun dibukaan ku urang da sakamar eta meureun susu 70 kali 2 abo eta Haji Pendi mah geus paeh ti heula di dinya memeh ngalengka geus paeh eta geus teu bisa kabayangkeun gareulis tah bidadari ngaranna ge na ieu lah sorga eta singkatna bae seperti eta sorga seperti eta na ieu lalaki asup ka jero kamar ka jero imah begitu ditinggalingan aya kentengna bocor 2 ceknya na malaikat ieu sih sakieu hebatna kok aya bocor masa di sorga bocor atuh jor
ngajak malaikat nailah anu ditihilaken ku anjeun lantaran anjeun kurang kuat ngadoa ka Gusti Allah minta supaya diberi kajembaran jang ibadah ku Gusti Allah dicopot kentengna dua dibentukeun mutiara tah nu dibikeun ka maneh. Masya Allah eta impian seperti kitu cek manehanana jore amatnya lamun teh mah diterapkeun deui ka jenting lah susah ge hudangnya na impianna ngimpina hudangna bebeja ka pamajikanna neng kakak teh ngimpi seperti kitu tah terserah neng apakah ieu urang ka sorga haju menghuni jadi penghuni surga jadi penghuni istana engke bocor rela atawa maningan kuari bae bikeun deui ka ditu terapkeun deui terserah neng teh mah kakak malah sapira kakak kumaha cek pamajikanna Kak dengan penuh keyakinan Kak lah jadi dunia memual kebel nu sugih ge japaeh bae anu gagah japaeh bae geus belah Kak ieu mah maningan bikeun deui bae ka Gusti Allah urang tahan bae paling ge meureun 10 20 tahun ge urang maot engke urang bakal ka sorga bakal nyicingan di istana model kos kitu mending bikeun deui bae ka ditu urang hayang boga pamajikan kos kitu tiis